Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barasuna di mana wae ayana. Tepang deui sareng sim kuring dina pedaran dongeng Sunda parantos maneh. Nyana ki jejer cariyos Silman Oray bagean anu ka-27. Hancagarapan anu katuna tos dugikeun ka si Cuming sareng si Jalak nuju Tarung nya baraya. Di buruan bumina kita roji tos dugikeun ka dinya. Kumaha terasna ieu cariyos sumangga urang sami-sami Bandungan wae. Kintun kitu muka sadayana anu mika cinta mika resepan pedangan dongeng Sunda timang ieu. Muga ieu cariyos sing janten panglipur kanggo kalbu pang beberah kana mana barasuna di mana wae ayana. Mangga aturkeun nuhun kana parantos subscribe, like, sareng komen dina channel Lamang. Utamina kanu parantos manco sateterasna dina pedaran dongeng Sunda timang ieu. Baraya sapados telami teuing sareng tanyang kolong kana waktos pedaran dongeng kumang sejadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Seberut ayeuna mah si Cuming anu narajang ka si Jalak baje ngayunkeun bedog kana beuteungna si Jalak. Jeleng si Jalak loncat ka tukang nyingkahan panarajang bedogna ti si Cuming. Tos bedog si Cuming nyamos kana angin. Jeleng si Cuming loncat deui ka hareup awakna meuni ngacleng siga simut bangun anu hampang. Bari nyabetkeun dua bedogna kana buheung kencana si Jalak. Si Jalak mana rikat ngelokkeun sirahna ka handap. Diparengan ku nyabetkeun bedogna kana pincurang su kencana si Cuming. Harita keur ngalayang keneh awakna di luhur. Ari si Cuming mana rikat ngecetkeun kadua sukuna ka luhur bari nakis kana bedogna si Jalak. Yeuh belentrang dua bedog diaradu deui. Cele kadua dampal sukuna si Cuming incak kana taneuh. Tuluy malik awakna nying hareup ka si Jalak keur aya di satukangeun manehna. Hayos ya Jalak, kaluarkeun deui sakabeh kamampuan sileng teh. Urang pakuat-kuat nyepeng bedog we. Ayeuna mah jeung wing. Ceuk si Cuming. Ayo sia cucunguk urang rengsekeun tarung teh ayeuna. Nasa leuwih unggul sia atawa dewek, ceuk si Jalak. Sokna dinyakeun ayeuna mah kuingna oge geus kakok asong palang carambang moal dilepaskeun deui sia teh ayeuna mah, ceuk si Cuming. Jeung geus taki-taki kituna teh rek cing hareup ka si Jalak. Tulila jeleng si Jalak luncat ka hareup bari ngayunkeun bedogna kana cangkeng kencana si Cuming. Bedog meuni geus ngolepat tak paur nenjona. Si Cuming manehna rikat nakis bedogna jadi lawan. Yeuh belentrang dua bedog diaradu. Ini sing palentrang jeung sing puricak ngaluarkeun kembang seuneu. Sanggeus si Cuming hasil nakis kana bedogna si Jalak. Bedog si Cuming kumanehna dirojokkeun kana ti korona si Jalak. Lenyap si Jalak mending lenyap. Barang nenyo sisih gecong bedogna lawan geus nyuruk rek niir kana beuheungna. Lep si Jalak hadena rikat ngalapkeun sirahna ka handap. Plos bedog si Cuming nyamos akan angin. Anarok kaya dampal suku katuna si Cuming. Teu nyahoan ngacecek kana tarangna si Jalak. Yeuh cedak tarang si Jalak kahancap pisan ku dampal suku katuna si Cuming. Cengkang si Jalak ngacengkang ka tukang. Blak awakna nangkarak bengkang dina saluhureun taneuh. Ku si Cuming teu diantep tuluy disusul tepus ngayunkeun deui bedogna rek dipake narok kana tarangna si Jalak. Kurentel si Jalak rikat ngakurentelkeun awakna kabeh kenca. Sreb bedog si Cuming nancep kana taneuh tuluy dicabut ku manehna.
Cilegedeg si jalak katenya geus nangtung deui dina taneuh. Napas teu meuningah hegak. Ari kesang ngoprot maseuhan saawak-awak. Teu dilapok si cuming kadenge nyarita. Ontong sia si laing benganyat, lamun teu teh mah geus beulah tah tarang teh. Cek si cuming. Geuleueunan tarang dewek kudu beulah mah sia. Emangna samangka tarang dewek teh. Sur, maju deui ayeuna mah. Teh mah si jalak. Sok lah. Nah teuing. Urang pada nyepeng sabuk milang tato. Urang sedih korehan. Tulang sahan leuwih teas. Daging sahan leuwih kanal. Jeung kulit sahan leuwih leat sia. Cek si cuming bari areng kenek deui manehna masang kuda-kuda. Cag urang tunah heula si cuming baraya. Nu keur tarung jeung si jalak. Ayeuna urang nyaritakeun di Kidaroji nu keur adu hareupan jeung Kirowi. Harita Kidaroji katenya mana keur dikemburu tuluy-tuluyan ku Kirowi. Kadua dampal leungeun jeung sukuna Kirowi mun diputpet. Nyambran kana beungeut jeung awakna Kidaroji. Kidaroji mana lumayan ngarasa ripuh. Ing hareupan panarajangna ti Kirowi. Anu mang pangartina aya di saluhureun manehna. Malah manggeus sabaraha kali Kidaroji hampir-hampiran kabeunangan ku panarajangna ti Kirowi. Harita beureub ka tuhuna Kirowi. Katenya geus nyuruwuk deui rek ngahanca kana gadona Kidaroji. Heu, jaul Kidaroji ngajaul luncat ka tukang. Ningkahan kana panarajang peureupna ti Kirowi. Celek dua dampal sukuna Kidaroji sincak deui kana lemah. Teu dilapok kadenge Kirowi nyarita ka Kidaroji. Hayo rek lompat ka mana sia ayeuna. Moal dilepaskeun dai ku dewek mah. Rek tuluy dikubur ayeuna kana oge di dieu ai. Beh teu ngak camplak ka dewek sia. Cek Kirowi bari mencrong kana beungeutna Kidaroji. Gagabah teuing sia nyarita teh. Memangna hayam. Gampang dikubur kitu wae. Paling si laing meureun. Abdi da poe ayeuna rek dijajabkeun mah ku dewek. Teh mah Kidaroji. Dijajabkeun ka mana? Make jeung rek dijabkeun sagala rupa sia. Mun kitu sia teh geus nyaho kana jalana. Karek ngajajabkeun ka dewek oge. Keun we baeuna oge. Ku jajabkeun ku si laing dewek mah. Dewek bisa mantok sorangan sia. Hayo. Kumaha deui ayeuna mah. Lamun geus kieu. Narek ku leungeun kosong atawa ngadu pangawasa jeung dewek. Leuwih tereh we sia tarungna. Cek Kirowi. Oh nya, sok-sok we tahu. Kubakarna si laing wae atuh. Rek ku leungeun kosong hayu. Rek ngadu pangawasa wae peik. Ulah nganona ku dewek mah. Teh mah Kidaroji. Alus ari kitu mah. Mending ku ieu we aya. Beh tare ai. Ceuk Kirowi bari jeung geus tatan-tatan manehna rek ngaluarkeun pangawasana. Kirowi harita mapatkeun heula sakabeh jampe pamakena. Rengse mapatkeun sakabeh jampe pamakena. Dina kadua dampal leungeunna Kirowi kaluar hasil pipis anu ngeleun. Oh gari nya mah kitu. Moal bulung dayunana ku dewek oge. Teh mah Kidaroji jeung waspada. Sabab kumaha oge katenya lamun Kirowi geus mimiti ngaluarkeun pangawasana. Cileng Kirowi luncat ka hareup. Bari ngayunkeun dampal leungeun ka tuhuna. Caream kencana Kidaroji. Dampal leungeunna Kirowi geus ngahiuk bangbaraan matak paur nenyauna. Kidaroji barang nenyo dampal leungeun ka tuhuna lawan. Geus ngalayang rek ngahanca kana caream kencana. Manehna rikat ngalokeun sirahna ka anak. Bari nyambetkeun bedaogna kana peuteung Kirowi. Hut bedaog Kidaroji.
Geus ngolepat rek ngabudal badilkeun si Pejit beuteungna Kirowi. Kirowi nu harita awakna keur ngalayang di luhur. Manehna rikat merulitkeun awakna ka katuhu. Miceun sebetan medogna ti Kidaroji. Plos panarajang ti Kidaroji nyamos ngakan angin. Celek kadua dampal sukuna Kirowi. Sincak deui kana lemah. Tuluy malik ka Kidaroji. Cileng Kirowi suncat deui ka hareup. Nyammarkeun dampal leungeun katuhuna. Anu diarah puhu ceulik katuna Kidaroji. Lep Kidaroji rikat ngelopkeun di sirahna ka handap. Bari ngajaul ka tukang. Nyingkahan heula ka Kirowi. Celek kadua dampal sukuna Kidaroji nincak kana lemah. Renghap Kidaroji narik napas jerona. Kayak mimiti ngoprot masahan sawak-awak. Tetela ieu jalma teh lingas oge geuningan. Tapi awas ya, moal bade minge deui ku dewek mah. Sabab tuman ieu jalma teh lamun dihirupan mah utang tuna bakal ngakokan wae kana pagawean aing. Ceuk Kirowi manehna ngomong sorangan. Bari mencrong ka Kidaroji nu keur nangtung teu peuti jauh di hareupeun manehna. Ayo sia, keluarkeun deui sakape pangawasa deui. Mana unan-unan geuningan? Teu bentol-bentol acan kulit. Dewekna oge. Ceuk Kidaroji ngahaja nyarita kitunan teh. Sangkan musuh leuwih kapancing napsuna. Mantukna moal bener dina ngayakeun serangan ka manehna. Kurang ajar sia. Ngahina ka dewek. Awas dipepekeun tas sungut teh ku dewek mah. Tema Kirowi. Nya sok-sok we atuh. Geura tarajang deui dewek ieu. Ari ieu mah ayaan keneh pangawasa teh. Ceuk Kidaroji setengah ngoak ka Kirowi. Atuh Kirowi mana beki mah nafsu barangan kayak kitu teh. Haram cadah ngahina beak karep sia ka dewek. Tetelang geus bosen hirup pada kitu mah. Temal Kirowi bari loncat deui ka hareup. Ari dampal suku katuhuna. Geus ngalayang rek dipake ngahanca kana beung kencana Kidaroji. Hiu jeleng Kidaroji loncat ka luhur. Nyingkahan panarajang dampal sukuna ti Kirowi. Bari nyabetkeun pedogna kana beung kencana Kirowi. Gerakanana Kidaroji meni cepet dirkilat. Jika wae lamun enggangna lain ka Kirowi mah geus matak sapat meureun beheung teh ngan hadena we ka Kirowi. Lep Kirowi ngalapkeun sirahna ka handap. Plos panarajang pedogna ti Kidaroji nyamos ngakan angin. Celek kadua dampal sukuna anu duaan geus narencak deui kana lemah. Tapi karek ge dampal sukuna Kidaroji antal kana taneuh. Pereup katuhuna Kirowi geus datang deui meni ngahiuk bang barahan. Rek ngahanca kana dadana Kidaroji. Hiu keduk. Ku Kidaroji ditakis ku pigelang leungeun kencana. Sora tulang anu diarado meni mata kelinung kadengena. Kirowi maya teu mere pisan kasempetan ka Kidaroji pikeun usik atuh dampal leungeun jeung sukuna. Meni pilih genti nyacar kana beungeut jeung awakna Kidaroji. Kidaroji manehna daek teu daek. Kuduna rakisan tuluy kana panarajang ti Kirowi. Lamun awak nambung kabeunangan teh mah ku gempuranna musuh. Bajing unur-unuran Kidaroji tuluy nadah kana sakabeh panarajang ti Kirowi. Tapi ari ku hayo-hayohan wae mah dicecerna. Bajing ti bere pisan keur males. Teu purung Kidaroji oge ripuh. Antukna geblug awak Kidaroji ngajengkang kana taneuh. Kadorongkeun ku kakuatan tanaga jerona ti Kirowi. Nu dialirkeun kana dampal leungeun jeung sukuna. Keur manggeus cape we deui ongko. Belah narakisan wae gempuran ti Kirowi. Ari Kirowi barang nenya musuhna keur nangkarak tongkang dina saluhureun taneuh. Jeleng Kirowi loncat ka luhur bari ngadorongkeun dampal leungeun katuhuna ka Kidaroji. Nu awakna keur nangkarak dina taneuh. Kocapkeun ayeuna somad baraya.
barang kumaha katenyo Kidaroji keur aya dina kaayaan bahaya. Jeleng Somad luncat ka luhur, awakna meninggal hayang bangun nu hampang. Barang Kirawi keur ngadorongkeun dampal leungeun ka tuhuna ka Kidaroji, Somad puguh leungeun kencenna Kirawi dicecek satakerna. Hiu cebrod. Kaleong awak Kirawi kaleong ka tuhu. Hiu peledak. Awasna ti Kirawi milepas kabeh kencaeun Kidaroji. Gorentel Kidaroji ngagorentelkeun awakna ka katuhu. Hadena ku Somad Kirawi kaburu dicecek puguh leungeun kencana. Lamun teu teh mah geus maburung ancur mulan awakna Kidaroji teh. Cilegedeg Kidaroji geus nangtung deui dina taneuh. Dorila celek kadua dampal sukuna Somad oge. Geus nincak kana taneuh nangtung teu pati jauh ti Kidaroji. Pok Somad kadenge nyarita ka Kidaroji anu aya lebih kencangeun manehna. Pak, atos ieu mah ku abdi we. Bapak mah bantuosan anu sanesna, Pak. Cek Somad. Nya Jang, nuhun. Bapak geus ditulungan ku Jang. Tema Kidaroji. Nuhun. Sami-sami, Pak. Cek Somad. Kidaroji geus kitu mah manehna rurat reat heula. Nitenan kanu keur tararung. Breh kumanehna katenyo lamun Ahmadi anu jadi anakna keur dihurup kuduaan. Nyatana ku si Cabrik jeung si Kadet atau Kidaroji ni nafsu barang nanyo kitu teh. Tuluy imahna lompat nyampeurkeun ka si Kadet nu keur ngahurup ka anakna. Sanggeus nepi ka dinya pok Kidaroji adenge nyarita ka si Kadet. Bangsat jeung dewek sia mah taruna. Rajun wanita main huruf sia. Ayo, ayunan dewek hena mah. Ceuk Kidaroji bari mencerong ka si Kadet. Hayo sia. Nah ada mah monor dewek oge. Sama si Kadet. Alus atuh ari kitu mah. Amadi si laing mah. Ayonan we geus saurangna deui. Keun anu ieu mah ku Bapak. Ceuk Kidaroji nyarita ka anakna nu keur aya debeh kencaeun manehna. Nya Pak, keun ieu mah ku kuring. Temal Ahmadi. Sabarut si Kadetna rajang ka Kidaroji. Ku peureupna anu geus buleud dipake ngahanca kana caream kencana Kidaroji. Kidaroji manarikat nakis pigelang ka tuhu. Si Kadet ku leungeun kencana. Heu keduk dua pigelang leungeun diaradu. Sing kerduk mata kelinu. Hiu aya damah Kidaroji anu nyamberkeun dampal leungeun ka tuhuna. Na caream kencana si Kadet. Lep si Kadet ngalepkeun sirahna ka handap. Plos manarajang ti Kidaroji nyamos ngakan angin. Jeleng si Kadet ngacaul ka tukang ningkahan ka Kidaroji. Celek kadua dampal sukuna geus nincak deui kana taneuh. Tulila pok Kidaroji denge nyarita ka si Kadet. Ayo keluarkeun sia pangati teh. Ku dewek maburu di ayunan. Ceuk Kidaroji. Hayo. Nah teuing. Sok rek main naon nya dewek mah. Emah si Kadet. Ieu rasakeun sia. Ceuk Kidaroji bari teu bade ngomong. Manehna loncat deui ka hareup. Gempur ka si Kadet. Si Kadet mana ngarasa kawalahan ngayonan ka Kidaroji. Anu mang geus log tapak genteng Kadet. Lamun dina urusan gelut mah Kidaroji na oge. Sabab dari keungorana mah sarua Kidaroji oge tukang bobok tukang tarok. Tukang ribut jeung batur. Ayeuna eling soteh bubuhan geus maju ka kolot. Kidaroji mana tuluy ngagempur ka si Kadet. Dampal suku jeung leungeunna. Anu butpet nyamran kana awakna si Kadet. Si Kadet mana ampir-ampiran kabeunangan ku Kidaroji. Yeuh jeleng si Kadet katanya luncat ka luhur ningkahan panarajangna ti Kidaroji. Celek kedua dampal sukuna geus nincak deui kana lemah. Reg Kidaroji mah ngaranna geula. Bari mencrong ka si Kadet anu karek nincak deui kana lemah. Sarepet Kidaroji ngalugas pedogna.
sugan kudu kuyu sia mah meh tereh tarung teh cek Kidaroji. Ayolah isirek tarung make naon oge sor geura maju deui ka hareup cek si Kadet bari mana oge mesat pedogna. Celeng Kidaroji luncat deui ka hareup bari geus ngayunkeun bedogna di arah cangkeng kencana si Kadet. Si Kadet mana rikat nakis bedogna ti Kidaroji. Yuk pelentrang dua pakarang diaduk barang pedog Kidaroji ditakis ku si Kadet. Kidaroji mana rikat nyambatkeun deui bedogna kana puhung katuna si Kadet. Si Kadet nu harita awakna keur rada ngadayagdag ka tukang. Manehna nakis deui kana bedogna Kidaroji. Yuk pelentrang cungkal. Awak si Kadet ngacungkal ka tukang. Kadorongkeun ku tanagana ti Kidaroji. Kalayang blak awak si Kadet nangkarak pengkang dina salureun taneuh. Ari Kidaroji barang nanya awak menjadi musuhna keur nangkarak pengkang dina salureun taneuh. Kumanehna teu diantep. Cileng Kidaroji luncat deui ka hareup bari ngayunkeun bedogna dipake narok natarang si Kadet. Ari si Kadet nu harita keur aya di handap kumaneh teu kaburu katakis kana rajang bedogna ti Kidaroji. Atuh yeuh kecerok beuna pisan kana tarangna si Kadet. Koak si Kadet meningal koak bari ngalesotkeun bedogna keur dicepengna. Tuluy kadua dampal leungeunna dipake nungkup kana tarang anu ku dawang tapak bedog. Awak si Kadet tuluy kukulingan dina salureun taneuh bari auh-auhan kitu teh ngarasakeun kanyeri tina tarangna. Getih tina tatu mun awor-aworan kaluar ngalai maseuhan kana beungeut jeung ramo leungeunna si Kadet. Anggeus meunang sabaraha lila ti harita awak si Kadet nu tadina kukulingan teh dina salureun taneuh kulahek si Kadet. Ayeuna mah ulahek tayehna wae geus biakeun getih jeung teu kuat we mun geus nahan kanyeri. Teu lila ti harita les si Kadet pae nyawa paturai jeung raga. Poe harita jadi poe panungtungan keur si Kadet mana paeh ku leungeunna Kidaroji. Lebah tarangna ku dawang bari jeung ngaluarkeun getih tapak ka kadek ku bedogna Kidaroji. Leungeun jeung sukuna ngajapapang dina salureun taneuh. Mulih ka jati mulang ka asal dipunut ku nu rahayu dipenta ku nu kagungan. Ari Kidaroji sanggeus mana yakin yen nu jadi musuhna geus paeh. Kidaroji tuluy leumpang nyamperkeun ka Ahmadi anu keur tarung keneh jeung nu sejena. Cag urang tunah heula Kidaroji baraya. Ayeuna urang nyaritakeun Somad nu keur adu hareupan jeung Kirawi. Harita Kirawi mah na katenyo keur meta-metakeun pangawasana dipake ngakempur ka Somad. Tapi Somad main oge teleh keleng ku Kirawi. Satiap kempuran tinu jadi musuhna ditadah kabeh. Sora tina dua kekuatan cahaya nu keur diaradu sing geleger mata geuleur kadengeun. Ari warga lemur Cihaur anu kaparengan dina waktu harita karek baralik ti kebon jeung sawahna sing rarenyag barang ngadenge sora nu sing peledag di jero lemur teh. Tuluy maranehna rabul nyampeurkeun karena datangna sora sanggeus aranyau kaburuan hareup imana Kidaroji. Maranehna meni cara lohok sabab dirinya kasampak loba jalma nu keur tararung. Tapi saorang oge ti warga nu wani misah sabab maranehna rapaleun ka Kidaroji jeung para centeng nama anu ngabarogaan pangarti. Kari-kari nya nu jadi musuhna Kidaroji oge loba lain saeutik lain saukur saurang dua urang. Jadi ngan saukur nanyokon we wungkul daratangna ka dinyana teh bari Darongko jeung Daryuk na salukureun jukut ngabandungan kanu keur tararung. Kocapkeun deui ayeuna Somad baraya harita Somad atenyo keur dikempur deui ku Kirawi. Caya beureum nu kaluar tina dampal leungeun katuhuna Kirawi jeung kenca
sing parasat mata power na nyona, sing palalesat na rajang kana awak na Somad. Tapi Somad teh yeuh gimir yang hareupan kitu teh. Barang caya beureum na ti Kirawi keur ngapelesat. Rek keunakan awak na Somad. Somad harita ngaputkeun leungeun ka tuhuna. Dipake mapag kana cahaya beureum na ti Kirawi. Yeuh, bledag. Jengkang awak Kirawi ngajengkang ka tukang. Kapaclengkeun ku kakuatan ti Somad. Kalayang. Blak. Awak Kirawi niban kana lemah. Keur sajong-jonan mah Kirawi mana can kahudang deui. Sieun wae keur ngarasakeun heula ka nyeri meurna anu aya dina sajeroeun awakna. Sanggeus sadalila ti harita kuniang Kirawi katanya mangsakeun hudang barejeng rumanggieun nangtung di hareupeun Somad. Ari Somad nanya Kirawi geus nangtung deui, manehna can wakana rajang ka musuhna. Barang Somad keur nangtung bari nanyokeun ka Kirawi nu keur aya di hareupeun manehna. Ti satukangeuna Somad njol aya Kantil Manik nu keur ngalayang muruk kadinya. Talilacle kadua dampal sukuna geus nangtung ajeg dina saluhureun taneuh. Bari nanyokeun ka Somad nu keur nukangan ka manehna. Talila po Kantil Manik kadenge nyarita sorangan. Awas ya rasakeun Somad, pangawas hati aing. Rek dibongohan ku aing mah. Cek Kantil Manik barjeng tatan-tatan. Kerahkeun kakuatan tanaga jerona. Pikeun ngakempur ka Somad. Cituna mereka don ngabongohan meureunan manehna teh ka Somad. Rengse mapatkeun sakabeh jampe pamakena. Kantil Manik tuluy ngadorongkeun kadua dampal leungeun ka hareup kana awakna Somad nu keur nukangan ka manehna. Yeuh, parasat tina kadua dampal leungeunna Kantil Manik kaluar cahaya ungu anu ngapelesat. Nyuruwuk rek nemrag kana tonggongna Somad. Ari Somad anu memang geus kalatih rasana. Barang kumanehna karasa lamun ti satukangeun awakna keur aya bahaya anu ngancam kana dirina. Caul Somad ngacaul ka luhur nyingkahan kana eta bahaya. Parasat cahaya ungu nu keur ngapelesat rek keuna pisan kana awakna Somad teh. Ngapelesat milpas ka hareup nembragan awakna Kirawi nu keur nangtung di hareupeun manehna. Ari Kirawi barang cahaya ungu ti Kantil Manik nembragan awakna. Manehna teu kaburu nyingkah sabab da puguh teu apaleun lamun ti satukangeunna Somad teh keur aya cahaya ungu nu ngapelesat muruk kadinya. Atuh hieuh bledag cahaya ti Kantil Manik ngahantem pisan kana awakna Kirawi. Jengkang awak Kirawi kapaclengkeun deui ka tukang kakeunaan ku pangawasan ti Kantil Manik. Kalayang awak Kirawi mending ngalayang. Cedak nengar kana tangkala kai anu aya di satukangeun manehna. Keblug Kirawi ti beubeut awakna kana taneuh tina kayanang kuban. Kolokok Kirawi ngutahkeun getih kental tina sungutna. Balas kakeunaan ku gempuran ti Kantil Manik. Kantil Manik barang nanyok pangawasana adon kalahkahkeuna kana awakna Kirawi. Manehna meuli reuwas. Poka denge Kantil Manik nyarita sorangan. Kurang ajar, pangawasana aing kalahkahkeuna kana awakna eta jalma. Lain kana awakna si Somad. Awas, rasakeun deui sia Somad. Cek Kantil Manik bari mencrong ka Somad nu keur ngacaul awakna ka luhur. Kocapkeun ayeuna Somad baraya. Sanggeus maen hasil nyingkahan kana bahaya. Celek kadua dampal sukuna nincak ka salah sahiji dahan kai anu aya di dinya. Tuluy manehna mencrong ka handap, breh kumanehna katenyo. Lamun di handap teh aya Kantil Manik nu keur mencrong ka manehna. Geuningan aya si Kantil Manik di handap teh. Haden aing bisa nyingkahan kana gempuran ti manehna bieu. Lamun teu teh mah aing bisa cilaka. Awas Kantil Manik. Cek Somad bari tuluy luncat ka handap. Kalayang awak Somad ngalayang tina saluruh dahan kai. Kitu lila celek kadua dampal sukuna geus nincak deui kana lemah.
Langtung ajeg nying hareup ka kantil manik nuker ngambedega tepeti jauh ti manehna. Pok somad kadenge nyarita ka kantil manik. Kantil manik, anjeun mah rajen wani teh ngabongohan, teu boga rasa ksatria saeutik oge. Hayo, rek kumaha deui lamun geus kieu? Cek Somad. Kurang ajar manusa. Sok ayeuna mah urang ngadu pangawasa jeung kuring siah. Saha nu bakal eleh? Tembal kantil manik. Nya, sor lamunnya mah kayang anjeun kitu. Ku kuring emang burung diladenan kantil manik. Cek Somad. Heg manusa. Rasakeun deui sia ieu. Tembal kantil manik bari ngangkat kadua dampal leungeunna ka luhur. Langit anu tadina caang teh ngadadak poek mani merdong. Jika rek pihujaneun. Lila ti harita parasat ti jomantara katenyo. Cahaya kilat nu sing parasat mata keung nenyona diparengan ku sora nu sing geleger. Tu jalma-jalma nu keur arare di dinya. Kabeh ge meuni sing rarenya barang ngadenge jeung nenyo kitu teh. Bari tarangah ka luhur. Nenyo kana langit anu poek merdong matak pikasieun. Bari barengan ku cahaya kilat anu sing paranyai. Pacapkeun deui ayeuna kantil manik barea. Barang kumanehna katenyo geus aya cahaya kilat anu sing parasat teu jomantara. Kumanehna tuluy diparentahkeun eta cahaya kilat teh pikeun ngakempur ka Somad. Parasat cahaya kilat nu sing parasat teu jomantara narotog ka handap narajang kana awakna Somad. Ari Somad nu ti tadina keneh oge manehna geus tatan-tatan. Barang aya cahaya kilat nu keur narotog kana awakna. Jeleng Somad loncat ka tebeh kenca. Plos cilegur. Cahaya kilat keuna kana taneuh urut nangtungna Somad. Taneuh jeung juhut anu kakeunaan mah ku eta cahaya. Meni mancaura ka luhur. Celek kadua dampal sukuna Somad. Cencak deui kana taneuh. Pada saat cahaya kilat ciptaan ti kantil manik nyeruwuk deui rek nyamar kana awakna Somad. Jeleng Somad ngajau loncat ka tukang. Ingkahan cahaya kilat nu rek nyamar deui kana awakna. Bledag cahaya kilat ngahantem kana taneuh. Celek kadua dampal sukuna Somad nincak kana lemah. Tuluy Somad ngawatek ajianana bikeun bisa ngapendung kana cahaya kilat ciptaan ti kantil manik. Rengse mapatkeun sakabeh jampe pamakena. Somad tangah ka luhur tuluy nenyo kana cahaya kilat nu sing parasat teu jomantara. Geus kitu Somad katorongkeun kadua dampal leungeunna ka luhur. Ditujukeun kana cahaya kilat nu sing paranyai di jomantara. Parasat tina kadua dampal leungeunna Somad kaluar cahaya modas anu ngakurilap lir mutiara. Pelesat muru ka luhur kana cahaya kilat. Hiau bledag geleger. Dua kekuatan tiaradu di luhur. Sorana mun bating geleger mata keung ngadengena. Ari warga lemur harita keur narenyokeun kana eta kajadian. Maranehna meuni sing purungkut awakna. Bari jeung narutupan kana ceulikna. Balas kusieun ngadedengekeun kana sora gelap nu sing celeger di jomantara. Bari jeung maranehna mah teu nyaho kana naon nu keur kajadian. Sabab dari kumaranehna mah teu katarenyoeun lamun nya teh aya kantil manik nu keur tarung jeung Somad. Nu katenyo kumaranehna mah ngan sakur Somad hungkul nu keur nangtung ngabedegah bari ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka jomantara. Sangeus kakuatanna Somad diadu jeung kilat ciptaan ti kantil manik. Teu lila ti harita les cahaya kilat nu tadina keur sing parasat teu jomantara teh jauh ngiles. Diparengan ku caangna langit anu balik deui kawas tadi. Kantil manik manehna nenyo kitu teh huntuna meuni kekerot. Kurang ajar. Pangawasana aing geus bisa dielehkeun ku si Somad. Tetela jago eta jalma teh. Tapi awas, loba keneh siah pangawasan ti aing mah. Cek kantil manik nyarita sorangan.
bari mencrong ka Somad. Teu lapok kadenge deui mana nyarita ka Somad. Somad, anjeun memang jago, geus bisa ngusir kana pangawasan ti kuring. Tapi ulah waka ngeunah seuri sia, masih loba keneh pangawasa kaula. Anu sejenna Cek Kantil Manik. Nya, sok Kantil Manik. Kaluarkeun deh pangawasa anjeun teh. Teh malah Somad. heug manusa. Cek Kantil Manik. Geus kitu ngangkat deui kadua dampal leungeunna ka luhur. Teu dilatih harita. Gelebug. Kadinya jol aya angin kacida gedena. Diparengan ku sora anu ngakuruh hanaruan. Tatangkalan anu katebak ku eta angin mun sing ngarekot sing pelenoy. Siga nu rek pareungas. Ari daun arapeng haliberan ka luhur. Urang lemur nu harita keur caricing di dinya. Maranehna mun sing gurubug barang nenyo aya angin puyuh. Anu datang ka dinya teh. Tuluy rumput ke tempat nu aman. Sabab sieun ari kabawa ngapung mah ku angin. Ucapkeun deui ayeuna Somad. Barang angin ciciptaan ti Kantil Manik geus aya di dinya. Eta angin tuluy nyeruk nembragan awakna Somad. Hadena Somad mana nangis taki-taki. Barang angin nembragan awakna, Somad ngadorongkeun kedua dampal leungeunna ka hareup. Dipake nadah kana kakuatan eta angin. Keur nembragan awakna. Angin nu ditadah ku Somad mimitina mah bisa katahan. An beuki kadienakeun awak Somad saeutik saeutik mimiti kadorong ku eta angin. Kadua dampal sukuna kaseret ka tukang. Sigana wae lamun ninggang kanu sejen mah geus matak ngapung ti tadi keneh oge. Hibar ka ku kakuatanana eta angin. Kan hadena ninggangna ka Somad. Satik gedena mana boga kekuatan pikeun ngayonan kana eta angin. Jag urang tuna heula Somad anu keur tarung jeung Kantil Manik. Ayeuna urang nyaritakeun mega kancana anu kaparangan dina poe eta. Manehna terek nepungan deui ka Somad. Anu jadi bebene hatena. Harita mega kancana katenyo keur leumpang di jero lemur. Rek muru ka imah nu jadi kolotna Somad. Sanggeus aya di buruan hareup imahna Somad. Mega kancana tuluy lenga-lengo nenyoan ka sabudeureuna eta imah. Maksudna merek neangan ka Somad. Tapi tetela Somad teh eueuh di dinya. Nu aya ngan sakur mangsa hudi hungkul jeung Mipadmi. Keur caricing di pawon bari ngawarangkong. Dalila pok mega kancana kadenge nyarita sorangan. Nah, geningan bet eueuh Kang Somad teh. Nu ayangan saukur kolotna hungkul. Nah keur ka mana nya ari Kang Somadna? Cek mega kancana bari tuluy ngaleos ninggalkeun imahna mangsa hudi. Leumpang di jero lemur Cipeda. Sugan we cenah panggih di jalan jeung Somad. Beuki lila mega kancana leumpangna beuki jauh wae. Malah manggeus kaluar ti lemur Cipeda. Leumpang burung ulon nu arahna rek ka lemur Cihaur. Nyatana lemurna Kidaroji. Barang mega kancana manehna keur jongjon leumpang sorangan. Di lemur anu aya di hareupeun manehna nyatana lemur Cihaur. Katenyo di jero eta lemur teh aya angin puyuh nu keur muter lelimbungan. Ari nu kasamar ku eta angin kabeh teh meni rabeng haliberan ka luhur. Atau mega kancana mending ngarenyag barang nenyo kitu teh. Reg manehna eureun heula bari mencrong ka eta angin. Nah bet aya angin di jero lemur. Nah angin naonnya? Tapi aing asa kungsi nenyo kana eta angin teh. Lamun teu salah mah angin ciciptaan si Kantil Manik. Nya, angin ciciptaan si Kantil Manik. Buah-buah Kang Somad oge ayeuna keur aya di dinya meureunan. Leuwih hade aing ayeuna ka dinya. Cek mega kancana jeung mendingan sakilat awakna hibar ka luhur. Tuluy ngalayang nu jomantara. Nyampeurkeun ka eta angin. Sanggeus mega kancana anyog ka eta tempat. Preh ku mega kancana katenyo. Amun di handap teh aya Kantil Manik nu keur ngabedega bari melak cangkeng jeung hareup ka Somad.
nuker kaseretkeun ku angin ciciptaanana atau mega kancana menika kerawat barang nanyok itu teh. Kurang ajar, geningan asik kantil manik nuker tarung jeung Kang Somad teh. Awas ya kantil manik, rasakeun mapales ti aing moal rek dirupan deui sia teh ayeuna mah. Cek mega kancana bari nyorot ka handap. Celek kadua dampal sukuna geus nincak deui kana tanah. Nangtung di sagigirna Somad nuker kaseret ku suku, nuker kaseret sukuna ku angin. Mega kancana mana tuluy ngebutkeun karembong nuker dipake ku manehna ku leungeun katuhuna. Aneh barang mega kancana sanggeusna ngebutkeun eta karembong. Angin nu tadina sakitu ngagelebukna teh rada ngiles teuing ka mana. Kaayaan buruan hareup imana Kidaroji balik deui ka was bihara-bihari. Hari Somad barang kumanehna kabireungeuh lamun beh kencangan manehna teh aya mega kancana nuker nangtung bari mencrong ka kantil manik. Pok Somad kadenge nyarita, "Nyai, geuningan aya Nyai sumping ka dieu," cek Somad bari ngareret ka mega kancana. Muhun Kang, kaleresan tadi teh ka bumi akang, nanging akang nuju teu aya. Nya abdi teh mimilarian tong dugikeun ka tempat ieu. Kitu tah Kang. Temal mega kancana. "Nya nuhun atuh Nyai. Ayeuna Nyai aya ka dieu," cek Somad. Ayeuna mah tos we Kang. Akang mah kasisi keun ku abdi si kantil manik mah bade di payunanana. Temal mega kancana. "Muhun mangga Nyai, akang ayeuna bade ninggal ti dieu. Mung kade Nyai na kedah hati-hati," cek Somad. Muhun Kang. Temal mega kancana bari mencrong deui ka kantil manik. Teu lila pok mega kancana kadenge nyarita ka kantil manik. Kantil manik, hayo ayeuna mah jeung kuring anjeun tarungna urang rengsekeun poe ayeuna keneh, cek mega kancana. Ari kantil manik barang mana mireung aya mega kancana anu datang kadinya mana teu buru ngeurewas sabab kumaha oge geus kauji lamun kakuatan mega kancana teh teu bisa dianggap remeh tapi teu nyirikeun kituna teh. Pok kantil manik kadenge nemalan. hayo mega kancana urang tarung patutunggalan deui jeung kuring. Saha nu bakal leuwih unggul jeung saha nu bakal binasa, nah kuring atawa anjeun? Temal kantil manik. Nya, sok hayo urang nuju mantara tarungna sabab lamun di dieu mah karunya ka bangsa manusia. Tuturkeun kuring kantil manik, Cek mega kancana bagi ngapelesat awakna kaluhur dituturkeun ku kantil manik di satu kangeunana. Geus duanana area di Jamantara. Mega kancana jeung kantil manik silih serang silih gempur ku kakuatanna sewangan. Bara Sunda musaki heula hancagara pandongeng dina jajar cariyos siluman orai bagian ke-27. Salo bagian anu ka-28 namunawi parang dina waktu sanu sami kumang sejadi teraskeun deui mangaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana manyungkeun dihapunten kana kakiranganana. Mang saja pamit ti payeuneuun Maria Sunda sadayana lujeng kantun per mio.